Sampurasun sobat caki sadayana, kumaha daramang. Mugi-mugi sadayana nuju sararehatnya. Tepang deui dinten ieu sareng Ma Entin dina acara Caki Carita Kitab Suci. Dinten ieu emak bade nyarioskeun hiji murang kali anu masih keneh bingung kumaha cenah upami ngadoa teh. Nanging ulah salempang. Urang aya panulung anu baris ngabantos urang dina ngadoa. Kumaha cariosna? Yuk urang sakseni. Prung Atos ngapalkeunana? Atos, Mak. Sok atuh datos wengi beresan we bukuna ayeuna mah geura bobo. Bisi kasiangan enjing nya. Tapi ulah hilap. Kedah ngadoa heula sancan bobo teh. Muhun, Mak. Tapi Mega teu tiasa panjang-panjang doana. Nya teu naon ngadoa mah da teu kedah panjang. Da Gusti mah Maha Uninga. Engke roh Gusti anu ngabantos nalika urang ngadoa. Pan kitu saur dawuhan Gusti oge. Yen roh Gusti kumanten anu baris ngabantuan urang nyangakeun panada urang ka Gusti. Sok ayeuna mah mending oge urang ngadoa. Tuturkeun Mak turutannya. Nya, Mak. Sok. Gusti Allah anu Maha Kawasa. Gusti Allah anu Maha Kawasa. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kanggo dinten ieu. Kanggo dinten ieu. Gusti parantos ngaberkahan. Gusti parantos ngaberkahan. Abdi sadaya. Abdi sadaya. Ayeuna Abdi bade leleson. Abdi bade leleson. Abdi nyangakeun. Abdi nyanggakeun. Salira abdi. Salila abdi. Kapanengan Gusti. Kapanengan Gusti. Mugi Gusti. Mugi Gusti. Nang tayungan. Nang tayunan. Abdi sadaya. Abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti anu Maha Asih. Dilebet jenengan Gusti. jenengan Gusti Anu Maha Asih. anu Maha Asih. Abdi nyangakeun. Abdi nyanggakeun. Paneda. Paneda. Amin. Amin. Nah, ayeuna geura bobo sok bisi kasiangan. Nya, Mak. Tah kitu barudaknya upami urang bade naneda ka Gusti ulah sieun-sieun balakakeun we carioskeun we naon anu bade didugikeun ka Gusti da engke oge roh Gusti kumanten anu baris ngabantos urang ngadugikeun sagala paneda urang. Tah kitu hayu ulah sieun upami naneda nya sangakeun we ka Gusti. Cag dugi ka dieu heula emak bade permios tepang deui dina carios anu sanesna. Dah, permios.